Ayana langit Gusti Allah, ayana bumi Gusti Allah, ayana urang Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrot jeung iradatna urusan Gusti. Nu mantak jalma lamun ditempelan geus nempel dina hatena tauhid moal galau. Sabab urusan Gusti dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrot jeung iradat urusan Gusti. Apa moal gawe, moal usaha, moal dagang, moal bisnis, arek cicing ciong. Salah kitu mah. Kurang laksanakeun sok gawe, laksanakeun bisnis, laksanakeun dagang, laksanakeun ikhtiar wajibna. Ayeuna salat kurang, ayeuna pigawe kurang, ngaji kurang, pigawe ibadah kurang, pigawe hasil jeung teu nana ayeuna pasrahkeun ka Gusti Allah. Sabab urang mah nampi gede jeung leutikna urusan Gusti Allah. Eta nu mantak galau wae teh, mantak pusing wae teh, urang ayeuna buah-buah dina hate urang teu katempelan nerap dina hate urang tauhid ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing nerap kana hate urang, amin ya Allah ya rabbal alamin.